Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acaan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Panuyun Gusti Allah. Dumasar Kitab Budalan pasal 13 ayat 17 dugi ka ayat 22. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-18a anu ungelna kieu. Dituyuna teh nyandak jalan anu belot jeung nyorang tanah gurun anu berasna ka laut beureum. Piye kapare enak zaman kuto janten kalimah nu remen digunakeun dina mem nu mintonkeun pamingpin mangsa kapungkur. Mem ieu janten salah sawios ungkaban ekspresi masyarakat nu ngaraos yen hirup di zaman kiwari ieu langkung ripuh dibandingkeun mangsa kapungkur. Para mitra, rupina ekspresi kieu teh hal nu wajar pikeun satiap jalmi. Nalika aya kasusahan jalmi condong nyoreang ka pengker sareng ngabanding-bandingkeun situasi di mangsa kiwari sareng mangsa kapengker. Hal ieu oge nu kajantenan di bangsa Israel anu nuju aya dina parjalanan kaluar ti tanah Mesir. Nalika aranjeunna ngalaman krisis di padang gurun, teu ngan sakali aranjeunna ngabandingkeun sareng kahirupan aranjeunna waktos aya di tanah Mesir. Hebatna Gusti Allah uninga kana kalemahan ieu. Numawi Gusti Allah nuyun bangsa Israel ngalangkungan jalan nu belot tur nyorang tanah gurun supados aranjeunna teu perang sareng urang Filistin. Jalan nu ditempuh memang langkung tebih, margi Gusti Allah ngawagel urang Israel mulih deui ka tanah Mesir balukar pangperangan sareng urang Filistin. Katawis rehna Gusti Allah kersa nuyun bangsa Israel tetep kana tujuan satadina. Tah ieu para mitra, panuyun Gusti Allah teh. Panuyun Gusti Allah teu ngajantenkeun urang leupas tina kasusah atanapi halangan. Nanging panuyunna hadir kangge mastikeun urang anjog ka tujuan. Panginten jalan nu ku urang disorang teh teu saendah pangalaman di mangsa kapengker. Nanging sing percanten rehna Gusti nyumponan urang bisa panjang perjalanan lumaku urang. Dugi urang anjog ka tujuan nu tos disayagikeun ku Gusti. Nu tangtos langkung sae ti sagala-galana. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan anu parantos dipaparin ka abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema Panuyun Gusti Allah. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyeuketan iman abdi sadaya supados abdi sadaya tetep miiman sareng ngandel ka Gusti Allah anu langgeng. Margi panuyun Gusti mastikeun abdi-abdi sadaya anjog ka tujuan nu tos disayagikeun ku Gusti. Di lebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasukkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.